Mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 10. Pamita lepat dongeng parantos dugi ka nalika harita teh para mitra sadaya Ibu Dedeh nerangkeun ka Neng Dewi saleresna saha Neng Dewi. Mangga urang teraskeun. Hampir aya kana setengah jamna Buna nerangkeun perkara alatanana Neng Dewi dirawatan ku Ibu Dedeh jeung ku Bapa Ramlan. Nyatang tuker Neng Dewi rek ngaku inung Bapa teges oge. Ka Ibu Dedeh jeung ka Bapa Ramlan sababah dikukut di umur 2 tahun. Ari katambah-tambah para mitra. Ibu Dedeh atawa Bapa Ramlan almarhum teu nerangkeun perkara inung Bapa kandung Neng Dewi. Ye lepatna para wargi di mana urang ngukut budak, ngukut anak kitu nya. Kedah diterangkeun saha sabenerna inung Bapa kandungna. Kitu para wargi sadaya. Muntos dewasa mah kedah diterangkeun. Margi bilih model kieu ye. Sanggeus ibunah panjang lebar cumarita pok Neng Dewi tumanya. Janten Ibu Dedeh teh eyang abdi Ibu. Leres neneng nanging eyang tiga deng uana tuang Ibu. Ayeuna abdi bade naros sakali deui manawi Ibu uninga. Dupi pun biang sareng pun Bapa kandung abdi di mana linggihna. Perkawis ramanya imah jenengan Sumanta parantos ngantunkeun sabada pipirakan sareng tuang Ibu teh. Ibu mah kenalna ka tuang Rama teh muhun ka ieu ka Mang Sumanta. Almarhum sanes ayeuna nanging ti kapungkur jalanna salemur pada urang Cilintung. Mali nuju alit masa sarengan di alajar ngaos. Dupi pun diang ayeuna di mana Ibu manawi Ibu uninga kalayan anjeunna jumeneng kene. Duh atuh nyai da ti kawi tuang Ibu aya nu nyanak oge ku saurang pameget. Teu kantos tepang deui dugi ka ayeuna oge duka jumeneng kene duka parantos ngantunkeun. Mangga atuh nyai dikantun heula ku Ibu da itu ngantunkeun balanyaan dititipkeun ka nu dagang pinang. Mangga Ibu. Tembah Neng Dewi ukur sakitu teu loba pertanyaan deui. Tapi sanggeus eta awewe nu katelah Ibu nah ngaleos deui. Neng Dewi ngagerentes jeroeun dadana. Lain aing mah asa poekeun ku eta awewe ngakukeun ngaran enah. Make apaleun ka aing na urang mana cenanya. Tepung ge jeung manehna kakara ayeuna. Di dieu jeung eta make nyebutkeun inung Bapa aing. Nu jadi inung ngaranna Iwang, nu jadi Bapa ngaranna Sumanta. Sedeng aing cicing ti leuletik jeung Ibu Dedeh jeung Bapa Ramlan. Tapi ceuk manehna Ibu Dedeh teh niniti gigir. Uana inung aing. Lamun nyata mah aing lain anak kandung Ibu Dedeh jeung Bapa Ramlan nah teu cacarita boh Ibu Dedeh boh Bapa Ramlan. Kitu deui mangkanta. Sedeng mangkanta jadi bade gadi almarhum teh lain kakara 1 tahun 2 tahun geus aya 11 tahun. Jadi tungtung nama-namahan pikiran pikeun aing. Dalam teu kagok mah geus jauh balik deui we ka imah. Hayang nyaho rek nanyakeun ka mangkanta. Tapi keun engke balik ke atas maluruh bapana budak. Rek nanyakeun ka mangkanta. Kitu gerentes hate Neng Dewi tuluy ngaleos ka kidulkeun. Nu tujuan namanya tak keukeuh hayang maluruh Japar salakina. Lain ku kitu Neng Dewi siga aya nu nuduhkeun atawa aya nu mawa sanggeus jauh ti tempat tepung jeung saurang awewe nu katelah maknah teh. Reg Neng Dewi eureun hareupeun nu dagang kupat tahu dina jongko. Atuh saurang lalaki nu dagang kupat tahu nanya. Bade ngaleueut nyai, pokna bari neuteu. Satadina Neng Dewi moal meuli ngan ceuk pikirna tambah era milureureuh. Bari sakalian rek nanyakeun ngaran Japar. Papacing abdi bade ieu teh diajar galeh ge gado manawi di daerah ieu. Aya nu jenengan Japar kawitna ti Bongkor. Japar nyai, ceuk nu dagang kupat tahu. Anu rek meulah kupat teh make jeung ngahulang heula. Sumuhun Japar Bapa tak ieu fotona. Cek Neng Dewi bari ngaluarkeun foto tina loket. Kalayan ditinggalian ku nu dagang kupat tahu.
Oh atuh sareng Japar ieu mah kenal Nyai. Carogena Neng Rohaeti rupi Nyai sahana ka Ajang Japar teh. Atuh cek eta nu dagang kupat tahu apaleun ka ngaran Japar. Sabab ditembongan foto ku Neng Dewi. Abdi ka Japar teh emang Bapak. Tema Neng Dewi ngakukeun paman ka Japar. Oh kuta Nyai teh alona Ajang Japar. Cek nu dagang kupat tahu bari mikeun deui foto ka Neng Dewi. Laras Bapak dupi pamina bumina palih mana? Di dieu mah teras we ngetan ka ditu Nyai nya. Ketos ngalangkungan sasak aya gang alit ka palih kenca. Di dinya mah teu sabaraha tebih paling-paling ge meureun 50 meter mah. Aya bumi gedong mayun ngidul di buruanan aya tangkal jambu air. Tema nu dagang kupat tahu bari ngasongkeun kupat tahu. Atuh dek Neng Dewi dahar kupat tahu kitu ge seuseut trek dibeakeun. Kitu sote lain ku loba teuing tapi kapegat ku rasa panas hate. Teu lila para mitra sanggeus kupat tahu beak tura geus dibayar. Neng Dewi pamitan rek ngajugjug ka Imah Japar sakumaha panuduhan tinu dagang kupat tahu. Sanggeus nepi ka hiji imah gedong, Neng Dewi pupun tenan luareun teras. Meunang 2 kali Neng Dewi pupun tenan. Dibarung ku ratugna jajantung anu ngandung nafsu. Sabab di jero aya nu nemalan saurang awewe. Geus teg we sangkaan Neng Dewi mah nu nemalan teh pamajikan Japar nu ngora atawa kasebut maruna Neng Dewi. Padahal nu nemalan teh lanyangna katelah Iwang nyata inung kandung Neng Dewi nu diceritakeun ku saurang awewe waktu tepung hareupeun pasar. Mangga temal Iwang bari muka kunci. Ada berai panto dibuka ujug-ujug pok we Neng Dewi nyarita. Bari mureleng kana beungeut Iwang. Oh iya putri nu panggeulisna sakebon binatang teh ukang rarebut salaki batur. Ayo kapatutna keur bebeungetan siga keruд teh nya. Cek Neng Dewi dibarung ku panas hate. Padahal eta teh inungna ceuk makna mah. Atuh pogo we bi Iwang ngarasa kaget nu lain bobohongan. Jeung ngarasa teu ngeunah disebut putri panggeulisna sakebon binatang. Tur disebutkeun tukang rerebut salaki batu. Aeh, sugan manusia teu hideng, teu hir teu walahir, teu baraya teu bereye. Manyang munyu ngomong sangeunahna jang dipelendung. Oh wah anjeun teh, wah ba OTM nya. Cek Iwang nafsu. Nya teu rek nafsu kumaha sabab teu tuah teu dosa. Ngado disangka tukang rerebut salaki batu. Itu dodongesna nu owah mah nu gelo mah. Sugan bonon sia teh. Cek Neng Dewi beuki nafsu. Sia bonon mah juri kata. Teu uyahan manusia ngadon mitna. Tukang rebut salaki batur teh. Saha? Montong pura-pura sia setan belang. Dasar manusia teu gableg perasaan. Geunah galeuh we ngokohot salaki batur. Sok sina keluar deuleu salaki kuring. Rek dicakar duanana tuman. Sugannya sia magelo anyar. Sia nu edan si juring jarian. Si juring lakbok sia. Si kuceleuk sia. Sia nu kuceleuk. Urang ajar sia bonon butut. Kalacat Neng Dewi unggah kalawan teu tatapasini deui. Jabet we bi Iwang ditampiling. Aduh, nampiling ka aing sia rasakeun yeuh. Celebet Iwang males nampiling. Geus kitu der Neng Dewi jeung Iwang ngadon galungan di teras. Padahal bener-bener Iwang jeung Neng Dewi teh inung jeung anak. Da puguh tadi geus dicaritakeun Neng Dewi teh teu apal pisan kanu jadi inung kandung. Kitu deui bi Iwang teu apal kanu jadi anak kandung sabab Neng Dewi ditinggalkeun ku Iwang. Inungna leutik keneh kira-kira umur 2 tahun. Sedeng Neng Dewi ayeuna geus 30 tahun. Nyaan inung jeung anak pada nafsu. Teu sirikna sered sineredan penting binantingan. Silih jenggut silih uleng. Durug-dug ka ditu, durug-dug ka dieu, silih sedakeun kana tembokan. Pada hayang silih dagorkeun sirah nu jadi lawan. Gampleng silih tampiling silih tongtak. Pareng Neng Dewi nongtak kana samping Iwang. Ugu we samping Iwang morosot ngalumruk di handap. Untung we Iwang make rangkepan andero. Waktu Neng Dewi jeung Iwang keur silih seredkeun kana tembokan. Guru tak atuh Rohaeti jeung Imamuna. Indungna datang tas balanja ti kota. Uguh we para mitra pada reuwas sabab nyampak aya nu keur garelut di teras. La ilaha illallah bibi.
kunaon ieu teh ngadon ngarut kitu kawas bolon? Ih, teu puguh teuing nya. Kunaon atuh? Singem atuh ieu teh kunaon nya? Mak, urang gusur hiji sewang, Mak. Cek Rohaeti bari newak leungeun Iwang. Sabeula atuh ibu munah ngenyang leungeun Neng Dewi. Cot lesotkeun neneng lah, lesotkeun si urang ganyang tah, nu gelo anyar teh. Lesotkeun neneng tuman lah, keun aing nyaho. Urang asah teh cunggurna kana reho. Cek Iwang teterejel, kitu deui Neng Dewi teterejel, pada geledek keneh nafsu. Ih, bibi, cicing atuh bibi. Sok dari yuk lah, kuring rek nanyakeun naon persoalanana. Ngadon riributan teh sok diuk atuh. Cek Rohaeti bari rada ngadedetkeun tak-tak Iwang. Atuh gek di Iwang diuk kitu deui Neng Dewi gegek diuk. Bari ambekan ting harega. Rohaeti nanya ka Iwang lanyang. Cing terangkeun naon pasalna make galungan teh bibi. Ieu neneng nu gelo anyar puguh ge. Sia nu gelo manu owah. Neng Dewi nemal bari mureleng. Si setan belang sia jurig jerian. Wani keneh sia kaing. Wani teh leuh, sok urang diburuan jogolna jeung bonot teh sebutut sia dasar si bonon bau hayam. Kumaha itu jempe heula atuh salah saurang jempe. Pok bibi terangkeun. Kumaha mimitina ieu teh? Cek Rohaeti. Mamuna indungna Rohaeti ge mairan nitah jempe ka Neng Dewi. Harita para mitra sadaya bi Iwang nyarita. Ieu ngabitana mah neneng, asalna teh mimitina mah. Balik atuh nyarita teh bi Iwang. Make ngabitanana asalna mimitina. Sumohon ngabitana teh kieu neneng. Bibi teh nuju ngelapan meja di lebet bari ngahariring nurutan dina ardio. Lagu daun pulus kisar bojong teh geuning bari giplek gitu. Nuju bibi ngahariring aya nu pupuntenan sora istri. Lajeng ku bibi ditemalan bari muka kunci. Berang berai panto dibuka ujung-ujung pok we tah si ngomong kasar atuh bibi teh ngerasa kaget campur nafsu. Ujung-ujung pok ieu neneng, oh ieu putri panggeulisna sa kebon binatang teh. Tukang rambut salaki batur teh. Ayo kapatutna keur bebeunteun siga kerud cenah kitu. Atuh bibi teh janten nafsan, atuh nafsu. Neneng nafsu lah. Sangga bibi teh aya-aya sugan manusia teu hideng. Teu hir, teu balahir, teu baraya, teu bereye. Manyang munyung ngomong janji pelenung. Saha tukang rebut salaki batur teh saha? Ditemal kitu teh ku bibi manehna nanyin nyirilik atuh ungah katepas. Teras nampiling ka bibi. Ku bibi teh dibalas we ditampiling. Tos kitu bener we galungan. Tah kitu ngabitana maneneng. Bibi disangga ngarebut salakina. Sedang bibi tos lami teu gaduh salaki. Panginten ku neneng ge sareng ku ibu. Kauninga bibi ka dieu teh nyalira. Cek Iwang ngajelaskeun kajadianana. Tur memang bener manehna teh teu boga salaki. Bener nyai. Ieu mah lanjang ceuceu, ti mimiti digawe nepi ka ayeuna ge teu boga salaki. Si nyai teu percaya mah pake tanyakeun ta ka tetangga di dieu atawa ka RT. Nah nyai sok gampang nyangka sangeunahna. Matak naon barang datang ka dieu teh nyarita heula nomerna. Kalawan nanyakeun nya henteuna salaki nyai boga pamajikan ka urang dieu. Ulah ujung-ujung nyieun tindakan bae. Kumaha mun segaya nu cilaka salah saurang enteng ngacacat beratna nepi ka korban. Meureun urang dieu teh kabawa urusan, kaciwit kulit kabawa daging. Eta salaki nyai teh saha ngaranna jeung urang mana? Nu disangka boga deui pamajikan kalanjang ciceu teh. Cek Rohaeti bari neuteub beungeut Neng Dewi. Salaki abdi mah ngaranna Japar, urang Bongkor. Geus aya kana sataun hampir 2 tahunna teu balik-balik. Nya ku abdi di Paluru, nu maksudna mah di Paluru teh. Lain cina balik atau rek menta resiko tapi rek menta diberesan. Kabeneran tadi didinya nanyakeun kan nu dagang kupat tahu. Cek nu dagang kupat tahu teh nya ngaran Japar salakina Rohaeti. Imahna deukeut sasak aya gang leutik imah gedong hareupeun imahna teh tangka jambu air. Nu matak abdi ngajugjug ka dieu. Barang abdi pupuntenan aya nu nemalan ti jero sora awewe geus teg we sangkan abdi mah. Nu nemalan teh pamajikan anu ngora. Kulantaran abdi geus teu kuat nahan pinapsueun, ari gok ari dicarekan ku abdi nepi ka galungan. Jeung si bonon tukang rebut salaki batur. Pek sia, geus nyebut bonon deui ka aing sia jurig lapok. Cek Iwang bari ngorejat maksudna merek ngarontok deui Neng Dewi. Ngan kaburu dicekelan leungeunna ku mamuna. Jadi anjeun nyusul-nyusul ngaran Japar. Tur di aku salaki anjeun. Ya nyai lamun aya maksud rek nipu mah tong kapantar kuring.
kudu kajalma nu teu ningali atau kajalma nu boloho. Atuh rek nepu ka pantar kuring mah sarua we jeung rek nyerenkeun diri ka maung. Pamajikan Japar mah lain iya ya tapi kuring ya pamajikan Japar mah. Iya, tah ieu teh lanjang kuring. Cek Rohaeti ngaku pamajikan Japar bari nunjuk ka Iwang kalawan nyebutkeun rek nipu ka Neng Dewi. Ai gagabahna keur ngomong teh make nyebutkeun rek nipu sagala. Cek Neng Dewi nafsu deui sabab disebutkeun rek nipu ka Rohaeti. Memang anjeun rek nipu ka kuring. Naon dasarna anjeun make nyangka ka kuring rek nipu? Neng Dewi mamureleng mencerong kana beungeut Rohaeti. Ya dasarna mah anjeun ngaku-ngaku salaki we ka ngaran Japar. Jeung Japar teh waktu kawin ka kuring manehna duda. Pamajikanna geus paeh 2 tahun ka tukang. Samalah make susumpahan sagala. Ayeuna anjeun manyang munyung datang ka dieu, ngaku-ngaku salaki batur. Nah anjeun teh ririwana atawa silumanana? Sok kada munur di hareupeun kuring lah. Ulah ditunggukeun kuring nyeentinakan ka anjeun bari oge. Cek Rohaeti ngaku yen manehna pamajikan Japar kalawan ngusir ka Neng Dewi. Jadi anjeun nu ngokoho tur ngarebut salaki kuring teh. Sangeunana. Ngabacot teh make nyangka ngarebut salaki batur. Ini cek goblok bari nage tong di dieu. Rohaeti jadi nafsu disebut ngarebut salaki batur atuh Iwang pokna. Ganyang meneneng ganyang kadinya lah. Yakin ieu mah manusia rek nipu. Cek di Iwang ngahatean kanu jadi dunungan. Kurang ajar sianya nyangka aing rek nipu sajurig atah. Neng Dewi nafsu ka Iwang bari ngorejat nangtung heat ngalembateun dampaleungeun maksud rek nampiling. Ngan Iwang ngerikat ngejat atuh dampaleungeun Neng Dewi milepas kana beungeut mamuna. Aduh, mamuna ngagoak tuluy nungkupan beungeut. Atuh ku ayana Rohaeti jadi tambah nafsu sabab inungna ditampiling. Padahal Neng Dewi lain ngahaja nampiling mamuna. Nganyalahan tadi nama rek nampiling Iwang tapi milepas. Ngan habak-habak we para mitra. Rohaeti meupeuhan Neng Dewi samalah ma Iwang ge milu neungeul. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Sanajan Neng Dewi aya kawani oge ari dihurup kuduaan mah kawalahan. Samalah ngarasa ripuh ari katamah-tamah ku imu mamunah di babu kantongongna jeung sirahna ku gagang sapu kuat ka Neng Dewi kokoroyongan. Semulieur keur kitu dihompet beheungna ku Iwang. Atuh Neng Dewi nyengir ka atuh para mitra kitu sote lain nyeri dihompet tapi nyengir sote ngambeu kelek bau Iwang bau belenok para mitra sadaya. Cek paribasana bau anggok buruk telain bobodoan. Nyatrek ngarasa ripuh kumaha ari pada nyiksa ku tiluan. Nu kacidarosa nyiksana teh Iwang dumeh aya dununganana. Sirah Neng Dewi didagor-dagorkeun kana tembokan bari buukna diuleng. Jakuk bebokongna dijejak gedebut Neng Dewi ripuh. Jebet beungeutna ditampiling sedeng Rohaeti maukur 3 kali nyiksa. Atuh mamunah ngan sakali-kalina ngababuk ku gagang sapu. Padahal Neng Dewi yakin anak kandung mah Ebi Iwang. Ngan kulantaran pada teu apal teh inung ka anak-anak ka inung. Akhirna jadi kitu. Nya nu salah nama almarhum Ibu Dedeh we jeung almarhum Bapa Ramlan. Teu ngajelaskeun saha inung bapana Neng Dewi. Ari katamah-tamah Iwang atawa Rohaeti. Waktu riributan jeung Neng Dewi teu nanyakeun ngaran. Kitu deui Neng Dewi teu nanyakeun ngaran Iwang. Padahal tadi geus dicaritakeun ku saurang awewe waktu panggih di hareupeun pasar yen Ibu Dedeh. Niniti gigir kalawan diterangkeun ngaran inung bapana Neng Dewi nu sabenerna. Nganyak itu kulantaran Neng Dewi kaburu nafsu teh. Ongkohan geus kitu we kudu panjang lalakon. Dina bakating geus teu kuat nahan panyiksa titiluan. Akhirna Neng Dewi ngejat bari kabayana rawe. Sajajalan Neng Dewi murag-murag kenci mata. Ngarasa nyeri batin kudua kutilu babakuna mah kudu jadi salaki. Disebutkeun geus maot. Sanggeus jauh ti imah Rohaeti. Kira-kira 2 kilometer gok tepung di setengahin jalan. Jeung saurang lalaki tumpak motor. Kalawan eta lalaki ngageroan Neng Dewi. Bari motorna dieureunkeun. "Wi, tas di mana?" Pokna. Ana dilieuk ku Neng Dewi si horeng lalaki nu ngaran
nunanya teh Japar salakina. Kang Japar menikah bina-bina teuing nyiksa kanu jadi pamajikan teh. Malah ngancurkeun bateun kuring. Matak naon anjeun boga di pamajikan terus terang we nyarita da kuring ge moal nyare, moal ngahalangan. Ari geus eueuh kasuka maka kuring ngan ulah kitu we cueuljeun ampir aya kana 2 tauna eueuh balik-balik. Bari diri kuring ngajungkiring keneh disebutkeun geus pae. Bieu kuring tas ngadatangan pamajikan anjeun nu ngora nu maksudna marek nyusulan anjeun teh. Lain nyusulan kudu balik deui atawa kuring ngarasa sono ka diri anjeun. Dumeh ditinggalkeun aya kana 2 tauna. Tapi kuring rek menta diberesan sangkan kuring teu sapapanjang ngukut wae ka nyeri. Atuh anjeunna jang sangkan jongjon rumah tangga jeung pamajikan nu ngora. Perkara budakeun tong make jadi pikiran tong make aya kamalang. Sanajan ku anjeun teu dilongokan teu dikiriman oge. Ku kuring moal burung diurus, moal burung dijaring, diaping, beurang jeung peuting. Cik ayeuna mah yuk urang kalebe. Bisi anjeun teu boga duit pikeun biaya nyerahkeun di kuring ge aya duit. Cik Neng Dewi bari nyusutan cimata ku tungtung tiung. Tungtung cinung cenah barang itu. Ari Japar ngadon ngahulang bari nyekelan setang motor atuh Neng Dewi pok. Yuk Kang Japar, tong make hulang-hulang sagala sabab kuring geus rido lahir batin. Nyai geus rido mah rek diserahkeun ku akang ge teu naon. Yuk urang ini ayeuna kalebe, cok radio di tukang. Cek Japar bari ngahirupan motor. Gek Neng Dewi diuk tukang Japar geus kitu dius init dina ngajalankeun motor meni nyemprung. Kungsi setengah jam geus rek tepi deui kana pepengkolan ka imahna Neng Dewi. Tapi motor terus nyemprung malah asa beuki tarika satengah ngebut. Kang Japar, rek ka mana ieu teh itu pepengkolan anu imah kuring mah geus kaliwat? Cek Neng Dewi. Japar teu nolih kanu ngabejaan terus nyemprung. Duka rek ka mana heula tujuan Japar. Akhirna motor para mitra ditumpakan ku Japar teh bari ngaboncengkeun Neng Dewi geus eueuh di eta tempat. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tunda lalampahan Japar nu mawa Neng Dewi. Bari walahu alam rek dibawa ka mana. Caturkeun 2 urang insan, saurang lalaki jeung saurang awewe keur nyaritakeun Neng Dewi ti isuk-isuk can balik keneh. Geus liwat asar deui matak pikamelang tur kahariwang namangkan masok ingis Neng Dewi maluruh salakina bari kadalon-dalon. Tunda lalampahanana Japar nu mawa Neng Dewi bari walahu alam rek dibawa ka mana. Caturkeun 2 urang insan saurang lalaki jeung saurang awewe keur nyaritakeun Neng Dewi ti isuk-isuk can balik keneh. Geus liwat asar deui matak pikamelangeun tur kahariwang namangkan masok ingis Neng Dewi maluruh salakina bari kadalon-dalon. Eta tadi nyaritana ka Nyi Ijo teh bener rek ka pasar? Cek mangkanta siga nu cangcaya. Sakitu geus dicaritakeun ge Neng Dewi bebejana rek balanya ka pasar. Astagfirullahaladzim nah ari si Emang. Kapan tadi teh geus dicaritakeun Neng Dewi bebeja ka kuring rek ka pasar? Samalah ku kuring dicare kajeun kuring rek ka pasar mah ngan manehna maksa nyaritana teh. Bari sakalian rek meuli sapatu keur Neng Putri. Emal bi Ijot sajelasna. Nah terus ka mana tuh Neng Dewi teh nya? Manya ka pasar mah meni ngampleng. Hampir sapoe jeput. Salirana ge balanya keperluan dapur moal nyimpang ka Neng Juju mah kitu. Salirana ge balanya keperluan dapur. Tapi asa piraku deui nyimpang lila-lila teuing. Nyimpang mah palingnya ukur lah 1 jam 2 jam. Tapi kena rek diteang ka Neng Juju, bisiknya nyimpang kalawan di Neng Juju aya pigaweun. Jung atuh teang ka ditu bisiknya nyimpang ka Neng Juju. Kademi HP Neng Putri bising keluar. Cek mangkanta bari make kopea. Rojo Neng Putri ti kamar kalawan nanya ka mangkanta. I mana? Cek maksud nama para mitra mayang sari teh nanyakeun aki rek ka mana. Turu Neng Putri nulu para mitra sadaya ceke mayang sari para mitra sadaya malah mah manehna sok ngakukeun ngaran Neng Putri ngakukeun sorangan. Pade eta meser heula bako aki teh ke adosan di dieu nya jeung Nini aki ge da moal ami.
mangkan tabebe jaheula rek meuli bako atuh diijot mairan. Sumuhun si Aki mah bade meser heula bako. Neng Putri mah di dieu we sareng nininya tong ngiring bilih aya nu gelo dea di ditu. Yo ke di udang nu gelo. Sieun ieu. Di ditu teh di jalan teh sok aya nu itu teh anu kieu teh. Para mitra anu mulia. Atuh harita oge cenah para wargi sadaya. Neng Putri nyarita deui. Bajar teh cenah moal ngiring pemeser bako lamun mereka mamah eta mah cenah reka mamah juju mamaksudna mah ka kasih ka Julaiha mah rek ngilu. Putri nyebut mamah teh ka Julaiha sedangkan jadi indung mah ngaseminang ditinggal-tinggalkeun ge tarana. Lamun ke sareng Aki ulang ka mamah. Tos nya Aki bade meser heula bakonya. Mangkan tatuh ilit kagancangan. Sabab harita geus reut-reutan. Rek ngagayuh kawan Cimadri. Mutekung silila di jalana mangkan tagus tepi ka imah Julaiha. Alacat ungah kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Sabeneran para mitra Julaiha tas dicai atuh pok nemalan bari ngalaan selot pantai. Waalaikumsalam. Ai geuning Mang. Aya naon Mang? Sonten-sonten Mang. Julaiha neuteub kana beungeut mangkan ta. Bupi Neng Dewi aya di dieu Neneng. Dati enjing-enjing kita kasumpingan Neng Dewi, mah. Nu leres Neng lah. Ulah sok kitu ka Mang teh lah. Ayo ngaheureuyan ke. Mang sakieu keuraruas teh. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, leres Mang teu kasumpingan Dewi. Pira aku abdi ngabobodo ka sepuh. Tema Julaiha. Memang sabenerna teu kadatangan ku Neng Dewi. Puguh mangkan tatama hariwa. Kemana atuh Neng Dewi teh nya? Mangkan tatuluy ngahuleng bari diuk dina kursi di teras. Eta ka mana atuh pira ku anjeunna teu wawartos ka Emang atanapi ka Biijot? Anjeunna bade mimiosan? Cek Julaiha bari teu leupas tina paneteupna. Ari wawartos nama ka Nyi Ijot teh bade balanja ka pasar, Neng. Mung ka Emang mah teu wawartos jalan Mang nuju ngasuh Neng Putri. Sareng Neng Putri angkatna. Teu anjeunna we nyalira Neng Putri menuju di pangker sareng Emang. Terus ka mana tuh Dewi teh nya? Meni matak pi ka hariwang nu di imah. Lamun nya teh mah balanya ka pasar pira ku sapoe jeput salobana ge balanya keur kaperluan dapur. Nu ngawarung ge balanya ka pasar tara ampleng-amplengan meakeun poe. Ari Dewi balanya keur kaperluan dapur meni ngampleng matak pi ka hariwangeun. Manawi Emang atuh komo anu sadi dinten aya di rorompok langkung ti hariwang ne. Mang mah hariwang ge sok ingis Neng Dewi maluruh carogena we sumuhun. Sakinten upami menak laratan kumaha upami teu menak laratan. Ras kalunta-lunta kadalon-dalon hilap jalan akhirna ngarepotkeun ka anjeunna kene. Kitu nu dipaeki gawe mutu Mang teh di pi hariwang tumang teh ne. Aduh. Mang teh sareng itu we. Mohon Biijot di imah di bumi teh. Itu mati hariwul duaan teh. Paku kumaha sareng saha deui nu. Marginya kitu teh we teu aya taroskeun nya saur Biijot teh. Angka ditu ka Neng Julaiha cenah kitu. Mohon ka mamahna Putri. Jadi bate mama Putri teh ka Neng teh. Mitra asup Mang mios ka dieu. Itu ngowi Neng, aduh. Mang abdi ge ingis Dewi maluruh carogena. Nya sakinten ukur kalunta-lunta kadalon-dalon hilap deui jalan kumaha pamilih tengahin jalan menak kamusibatan. Saha nu bade nulungan anjeunna. Kitu ge sanes abdi ngarepkeun munga karisi abdi kitu teh sakedap Mang abdi bade netepan heula magrib nya. Cari-cari we da moal Cek Julaiha bari ngorejat Mang. Mang mau bade wangsul we Neng bilih Nyi Ijot arep-arepeun sareng manawi Neng Dewi mulih deui. Mun kitu we margi lami-lami teuing teh namihan eta we emutaneun. Pang-pang nama ka itu Nyi Ijot teh cantrang kajantentenanana di dieu teu aya Neng Dewi. Ai ku Mang tos dicarioskeun matang tos we panginten. Nyi Ijot ge uninga yen di dieu teh aya Neng Dewi. Buka ka mana Neng Dewi nama?
mangga atuh bade mulih mak mangkeun enjingnya abdi ka ditu ongkohan emut wae ka Neng Putri tos 5 dinten teu tepang. Neme ge naroskeun cumuhun naroskeun Neng balik kawitna wade ngiring mungku mang teh dibobodo we bade meser bako. Teu dicanak sotenan bilih kasontena di jalan babakuna mah. Mangga tuh Neng ujuk permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema Julaiha zut mangkanta turun. Tuluy ngaleos balik atuh Julaiha ka jero bari nutupkeun panto tuluy ngalaksanakeun salat magrib di kamar. Malikan ka mangkanta nu geus tepi ka imah jalan ka tukang kasampak biijot keur ngahuapan Neng Putri. Kumaha Neng Dewi teh aya mangkanta? Cek biijot mangkanta caniuk geus nanyakeun bari nutup. Mata ka ditu ge eueuh. Temal mangkanta bari ngudaran baju rek kacai. Beuh. Ka mana atuh Neng Dewi teh nya? Nyaan matak mah hariwangkeun. Eta Neng Juju kumaha di beja Neng Dewi weuh teh? Diijot semreuwas. Teu kumaha we manehna gireuwaseun. Beja Neng Dewi eueuh teh. Dicaritakeun yang Dewi bebejan rek ka pasar. We dicaritakeun mah. Ngan isukan yang jujur rek ka dieu jeung kitu. Temal mangkanta tuluy ka cai abdas. Balik ti cai ngalaksanakeun ibadah salat magrib di kamar. Tepi ka peutingna deui Neng Dewi eueuh balik. Puguh we mangkanta ngarasa hariwang beak kana. Itu Dewi ijot ku dasar kitu mangkanta. Sangwe salat Isya ngadon ngajejentul di tengah imah. Nunggu-nunggu Neng Dewi balik peuting-peuting. Ari biijot marene Neng Putri di kamar. Unila koloyong mangkanta kaluar ngadon ngajejentul di teras. Tapi Neng Dewi weleh teu embol-embol. Koloyong mangkanta ka jero deui bari ngoncikeun panto ret kana jam geus ampir jam 11. Goloyoh ngedeng dina kursi panjang. Geus rek reup sare korejat kudang deui. Tuluy nyingkabkeun hordeng nempoan kaluar. Tapi weleh nu ditunggu-tunggu eueuh bae. Akhirna para mitra mangkanta peuting harita hampir nyaho panjangna peuting. Mik balas mikiran Neng Dewi atuh eueuh wae balik ka nepi ka braina beurang. Ngaso heula para wargi anu mulia ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Akhirna mangkanta peuting harita nyaho panjangna peuting. Balas mikiran Neng Dewi eueuh wae balik nepi ka braina deui beurang. Atuh teu matak aneh lamun seug mangkanta jeung biijot beuki hariwang. Rupa-rupa timbuluna palang siang Neng Dewi kalangsu. Teu nyaho jalan balik. Kacida hariwang nama sok sieun mangih kamusibatan nu ngajadikeun cilaka keur dirina. Tungtung mangkanta jeung biijot ngadonting haruleng, siga hayam panyamungan atawa siga anak hayam eueuh indung. Sedeng Neng Putri mah ngaletak we ulin sorangan bari ngangais bobonekaan. Meunang mang meulikeun Julaiha. Kanu jadi indung mah sugan nanyakeun, sugan ngadat sakitu ditinggalkeun sapoe jeput oge. Waktu mangkanta jeung biijot keur pating haruleng di tukang. Kareunge soran uluk salam bari ngetrok-ngetrok panto. Puguh we keur malikiran Neng Dewi katurug-turug aya nu uluk salam. Atuh mangkanta jeung biijot caruringha. Tah, sadaya nu kaketrok kana panto mangkanta. Si Neng kitu balik. Cing teh angka ditu, syukur teuing lamun nya si Neng balik teh lah. Ceuk biijot. Timuru namah ka Neng Dewi nu uluk salam bari keketrok kana panto teh. Korejat mangkanta turun ka jero para mitra sadaya. Keletrek ngalaan kunci panto. Ana berai teh harita. Timuru nabi ijot nyalahan si horeng nu uluk salam bari keketrok kana panto teh Julaiha. Yih geuning Neng. Moal ngalinggih Neng. Ceuk mangkanta bari mundur. Kumaha Dewi teh aya mulih emang? Julaiha sadatang-datang nanya ke Neng Dewi. Anu mawi Neng teu aya wae geuning. Sawengi tadi mang teh dugi ka ampir cacap we teu tiasa mono.
ngaleyep soten kasubuhnakeun temal mangkanta budina alun. Ya Allah ya Robi nak kamana atuh Dewi teh nya dupi bijot kamana aya di pengker nuju ngasuh Neng Putri neng temal mangkanta sanggeus nutupkeun panto tuluy ka tukang rek nitah mayrancai ka Biijot. Nya Neng Dewi teh anu kaketro kana panto teh mangkanta cek Biijot barina teu. Lain Neng Dewi tapi Neng Juju. Neng Juju panjenengan kuring mah nuluk salam bari kaketro kana panto teh Neng Dewi. Poro geus bunga di mana ayeuna Neng Jujuna? Itu di jero mau caikeun Neng Juju jeung ka Neng Putri itu bawa ka ditu ka jero. Keun sina ngobrol lah jeung Neng Juju Neng Putrina. Temal mangkanta ka jero deui. Disangki ku abdi mah Dewi teh tos mulih mah. Mau itu aya wae Neng. Aduh. Temal mangkanta gek diu. Teu lila Biijot norojol mayrancai harita teh paramita. Deregdeg Neng Putri muru tuluy ngarangkul ka Julaiha. Bangun anu atoh kalawan pokna. Mama tos di mana Putri yang bobo di mama? Cek Neng Putri ka indung nama waleh teu nanyakeun. Mun kayaknya bobo di mamahnya Putri teu ogonya. Cek Julaiha bari ngusapan sirah Neng Putri. Putri mah tala ogo mama tala. Komi Putri tok ogo ku mama mah. Neng Putri meuni celemeng. Upami ogo ke sakolana sok bodo. Oh, bodo teh naon mama? Bodo teh teu tiasa nyerat, teu tiasa maos, anu mawi Putri teu kenging bogonya. Putri bobo sareng saha ayeuna? Tolong nini. Abdi mah nyalila bobona. Tema Neng Putri deregdeg atuh ka tukang deui nyokot bobonekaan. Neneng mah nganyangakeun caina Neneng. Aduh sareng naon atunya mun teu aya lalabuhna pisan. Sawios da sanes tamu Bi. Ku abdi ka dieu teh sejana roskeun Dewi manawi tos aya muli. Nanging saur si Emang teu aya muli cenah. Anu mawi Neneng teu aya wae geuning name mah nguping anu kaketro kana panto. Disangki ku bibi mah Neng Dewi muli ari heug teh saur mangkanta Neng Juju saurna teh temal Biijot. Kamana tuh Dewi teh nya meuni matak pikari wangeun nya mah. Ka atuh Neneng ya. Mange ngaros poekeun sumun ngewut-ngewutan Neng Dewi teh. Bade dipilarian ka mana milarianana. Pami kitu mah aya laratanana ka ditu ka dieu ge sanaos teu ge bade dibujeng we ku Mang teh. Ceuk mangkanta semunu bingung. Kudu ka mana maluruhna Neng Dewi. Geus sapoe sapeuting eueuh balik padahal kamari dibawa ku Japar salakina. Cenah marek nyerahkeun Neng Dewi tapi buktina Neng Dewi tuluy dibawa ku Japar. Buka rek dibawa ka mana. Menang sawatara menit Julaiha jeung mangkanta ting harulang. Ari Biijot ka tukang nempo Neng Putri sok sieun ulin kaluar. Kieu atuh mangnya urang ngatunggukeun sadinten dua dinten deui mah nya. Pami dinten ieu teh aya wae insyaallah enjing abdi bade ka kantor polisi. Dupi maksanya ka kantor polisi teh bade naon nih? Mangkanta neuteub kana beungeut Julaiha. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, harita Neng Julaiha cumarita deui. Kieu we atuh mangnya urang tunggukeun sadinten deui ayeuna. Atan pi dua dinten upami dinten ieu teu aya bae insyaallah enjing abdi bade ka kantor polisi. Dupi maksana ka kantor polisi teh bade naon ini? Mangkanta neuteub kana beungeut Julaiha. Maksana bade laporan we ka icalan ku Dewi. Bari sakantenan abdi masihan foto Dewi. Mali bade nyuhunkeun diberitakeun dina radio. Manawi dikersakeun kudu maha kawasa aya nu menakan Dewi. Sawios abdi nu masihan panggentosan ongkos nama. Aduh nyangakeun we atuh Neng lah. Itu ge sae su jalaran. Mang mah acan terang cara-carana laporan kan wajib deh ada napi lapor ke radio teh. Mudah-mudahan nu menawakan Neng Dewi su. Neng Dewi sing enggal kapendak laratanana. Bantos doana we ku Mang. Upami 2-3 dinten teu aya bae wewenganana. Insyaallah abdi bade kapun aki nu maksana bade nyuhunkeun dipatangankeun we.
Kupun aki jalanan pun aki sok rajen matangankeun. Bahwa aya nu kaicalan ku murang kali atanapi ku jalmi nu kaganggu emutanana. Kitu deui ku nu kaicalan barang. Atuh emang bilih bade ngiring mangga supados aya naon-naon uninga kapun aki. Mangga we upami kuneng dicadak masuk. Dupi bade angkatnya iraha neng. Engkewe di mana Dewi 2-3 dinten teu aya wae ku abdi disamper ka dieu nya. Tema Julaiha bener-beneran neundeun kanyaahna kaneng Dewi. Da eta ceuk tadi ge geus asa kaduku asa dulur repet ku hinis. Ai nining cimang atuh nyangakeun caina duh mung punten we teu aya lalawuhna. Ukur ngaburu we so. Sabios mang ditampi atuh mang. Mangga nening mangga. Temal mangkanta. Cek Julaiha kana cangkir tuluy nginum. Kitu ge ukur sargot. Cag cangkir dituna dina pisin kalawan Julaiha pokna. Mun eta mah kitu we mang insyaallah pageto ku abdi disamper ka dieu nya. Oh, nah mun enggal-enggalan teuing aduh neng. Bade ka mana neng? Bade Wang Sule mang dupi Neng Putri ka mana? Itu dipengker neng suhun. Kita tadi teh ngeletek we amengan. Cing punten atuh pangnyauraankeun bilih icaleun. Cek Neng Dewi leos mangkanta katukang. Nutu sakumaha lila mangkanta ka jero deui bari nungtu Neng Putri dituturkeun ku Biijot. Bade ka mana neneng? Cek Biijot bari neuteut. Lewang Sule bi eta teh neme teh nyanggem ka emang. Upami Dewi 2-3 dinten teu aya wae muli, abdi sareng mangkanta bade kapun aki, maksad mah bade naroskeun perkawis Dewi. Mumun atuh neneng cobian we tataros kanu tiasa manawi aya wewenganana. Jalan hate bibi teh meuni asa teu raraos we neneng. Neng Putri ka dieu ucu, mama bade wangsul heulanya. Aya kangge jajan bilih Isa titipkeun di nininya. Cek Julaiha mere duit 5.000 perak ka Neng Putri. Putri iling mama. Cek Neng Putri bari ngalinggek si janu rek ceuri. Ike gen mama bade bobo di dieu. Ayeuna mah bade nyanak heula pinjang ya. Mama bade bobo di dieu jalan ki papa bobona. Samoa mama we nyalira tos aya mama bade nyanak heula pinjang ya. Inora atuh. Sok atuh sok sinila. Celengok Neng Putri nyun kana pipi Julaiha kenca katuhu. Geus kitu Julaiha pamitan deui kalawan mere duit ka mangkanta. Jeung ka Biijot 2.500 sewang tuluy kebat barat. Sapoe 2 poe nepi ka 3 poe 3 peuting Neng Dewi teu balik-balik. Atuh kahariwangna mangkanta jeung Biijot heuti anget. Nya nu dipake kahariwang mah Inggris Neng Dewi cilaka. Talung poho deui ka jalan bisa nanyakeun. Ongkohan Neng Dewi lain budak. Dina hiji poe Julaiha datang bari nyampeur mangkanta rek dibawa ka akina Julaiha sabab Neng Dewi eueuh bae-bae. Neuteut kacaturkeun di jalana Julaiha geus tepi kanu dituju. Kalacat arunggah katepas bari mangkanta mangmawakeun oleh-oleh sir akina jeung nina Julaiha. Harita Julaiha bari ungah teh uluk salam. Minang 2 kali uluk salam Julaiha. Akakara aya anu nemalang. Saurang nini kayalian nina Julaiha katelah nini upi. Manehna nemalan si salam deui. Atuh nini upi bari berai muka panto kalawan pokna nepak kana tak-tak Julaiha. Ameng eta si ameng ampun teuing si baeno. Si bentang kuku si daerah nerkom kekeran ongor. Kamana wae ucut atuh baeno nerkom. Nyamun ini kumaha nini yang aki darama. Tema Julaiha bari sasalam. Berkah dina waktu ieu mah nini jeung si aki teh salager utuh. Hari ieu saha si udieu teh kitu? Cek nini upi. Nunggu kamangkanta kalawan nyebutna ge si udieu. Takdiran kasamaran para mitra sadaya. Ngaso heula. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita nini upi nunjuk ka mangkanta kalawan nyebutna ge ki udieu taksiran kasamaran.
Saneski udil nanging mangkanta Mimi pada merencangan abdi. Angkat kemana Aki Mimi? Aya we si Aki mah biasa we tukang ngotok ngobo di hawu. Yak atuh calik ujang mung punten di dieu mah kieu geuning matak pika isineun. Abong kena kanang nini jeung kanang aki-aki. Cek Nini Upi bari nutupkeun panto. Gek Julaiha jeung mangkanta Dariu harita teh para mitra. Dina samak anu geus ngagelar ti tadina. Ari Nini Upi ngaleos ka dapur rek ngabejaan salakina nu keur ngabelengkong we nying hareupan hawu. Aki mah geus cia daleun montong ngabelengkong we di hawu. Atuh kulit teh beuki peot we, itu gerak ke panggihan tuh si Camenong. Cek Nini Upi nyebut si Camenong teh saingtuna nyaeta Julaiha. Ari Aki tahu kalah ngahehe kalawan Poki. Ari sia ini meninggalkan kabolon we kami ke kaji siunya ayam meong segala jaya nyanyi ada ke sia. Cek Aki tahu salah ini. Nini Upi nyebutkeun ayat Camenong pangdengena Aki tahu mah ayam meong. Lain sieunan ayam meong isia itu aya intu urang tidak ayo kencang bagiakeun. Aya naon sia ini. Kadayu segala kawas gabe duit we dulu. Pondong sia makanya ngajeng beja ayo teh. Bae we kumaha lamun nyane sagala ini. Ade lemak tulangnya nih dulu. Ampun teuing lamun teh sieun oraka tur aya bergantina. Mun hayang heo jeung gemirna. Segala meninya bonge teh kasida-sida teuing. Aya sema. Nini Upi menyebut tema ini tarik tur dikit. Geus kitu katra Aki tahu kadengi. Kumaha ini panggil teh aya sema? Oh, aya sema. Ye, mun dicacaji atuh nyamutkeun aya sema kitu. Ieu mah nyaritakeun aya meong. Nyaritakeun teh sadade. Mawa pindangan semanya ieu. Atas masuk para mitra. Rutina di kadieu bae cariyos nyambung anu judulna nyaeta Rupiah Tunjung